bari ditulisan ku lapad-lapad Allah anu pasti. Hiji ciri pusaka hasil ciptaan Sang Wiku. Ahli ilmu anu rinuhung sarta tukang nyebarkeun katerangan tetuna tina pokok keyakinan sareng kapercayaan anu dikungkung ku dasar aturan agama ngaranna. Dina tengah-tengah nuju nyiptakeun ampiran tas pusaka kantun direka kudaya cipta mangrupakeun seni sapratanepun ingkang murid Raden Radea. Guragiru mulih ti zaman kalawan bingah sakalangkung ku ayana ningali pusaka anu hurung mancur nuju dipidamel ku Rama Guru Sang Wiku Sewepani. Mamane ratanga deman Mamane ya yang merah yang marah ningasa kelangkungan ningali pusaka kang limu markna tempat kolam Sang Wiku ingkang linuhu pamu aduh mama kalintang aheng napisan asa neme ninggal parabot tupik ya senjata naon ya tanamina pangapunten putra ngadehes wangsu ti zaman aduh Gustina bat asa katarik pisan hebat damelan sareng ciptaan aduh Gusti eta ku nganggo direngarengi sagala rupina kanggo kaula ieu teh senjata naon itu namina? Pangapunten. Putra hoyong terang ieu teh. Kana naon kaampuhanana? Aduh Gusti ieu buntutna aduh dikahebat kieu. Rupina bae upami diciptakeun ku kaula tingkat anu nonoman istilahna ngora. Moal kaemutan yakin. 1000 kali disebat bodoh sepuh kapungkur tetap aya rahasia penting daya cipta diseranganku aduh Gusti duwi ka ngagedur kitu senjata naon ini namina teh kaulah hoyong terang senjata naon namina sareng naon kamampuhanana ama Sang Wiku kesal dina galihna sedengkeun pantrangna teu kenging sasauran. Lepat anjeunna teu wawadi dina waktos miramnelna. Lajeng nonggongan Raden Aradea. Gusti. Buah benu pangresa. Aduh itu dibesot dina kelek Gusti. Aik sepuh kapungkur. Payus disebat guru tutas eta ku teu nganggo parabot naon-naon deui. Asa panasaran pisan. Pangapunten kaula teh panasaran hoyong terang ieu teh kanggo kaula. Senjata naon namina? Gusti mayun deui ka itu. Pangapunten sanes melanggar mata mah kaula teh ku panasaran hoyong terang pisan. Manawi teh Kang Jeraman teu nyiptakeun ieu pusaka. Naon teh ieu teh namina teh mah?
kanggo kaula rupina nah ama cobi putra pasian kacangan sareng tina naon bahana sebagian ageng aduh Gusti aduh mak kanggo kaula teh nya kanggo kaula atanapi icaleun entong diical lebar antik ieu leuk disebat leuk teh ieu mak sangwiku kesel nu taya papadana akibatna tina kacengkelan murugulna Aradea teu tingali kana situasi sangwiku kedalisan ti soledat letah bari di komando ku amarah buon nirangan dikamekaten keur neuteuk beheung sia goblok aduh Gusti Aradea ama Spionasti kersayang widi mapan baya kenalara ya tumungku Arabia nah siate maksa kunaon ama teh soledat letah cilaka Arabia naon margina salira nangis mah teu meunang nyarita aing sapanyang nyieun ieu pakaran nasihat teh tepi kamurugul aing geus malika itu teh ditutur-tutur benerna kudu nyaho kana situasi Aradea